baso Mang Uka. Halo, Cimahi deui aing mah beki loba tuh. Kulineran baso di Cimahi teh mah bener-bener paling beda teh tinggal si tetelan lagi meni kalau bagi. Guys, pokok walaupun tempatna halus oge harga basona bener-bener terjangkau pisan mah deh 20 ribuan aja. Timiti baso aneka soto, sengan bikin kagorengan pokoknya mah sagala aya satepatna ge sagala aya ka dieu mah tuh kudu neangan lain. Tong si basona dimisdasupkeun terus si tetelanna si osengan ditambrukeun si kakinya minta bangeuna. Arang disilawakeun teh lah, si basona teh bener-bener nyakrek berdaging pisan barudak. Ya lo Mang Uka bener-bener nikmatnya terjamin ya mau kasih Mang Uka mah bener-bener ngeunah mau kecewa. Idik 50 juta kali barudak. Ya teh mah ngona toy. Ontang ditanyakeun si aneka soto jeung rawon mah ya dagingna bener-bener melimpah ruah pisan barudak. Kumaha deui si soto cangkarna wah ya bener-bener juara dunia pisan aing mah bener-bener ngalimat pisan ya kudu make sangwa bener-bener nikmat. Udah jerliang singa teu wawaduk ha. Ya teh mah ngengonya